Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun cempeda. Nu ngajawab salamna teu acan kompak uihan deui nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Aduh ayo orang cari Cari. Cangkang kacang dibubuhkeun, kendi oge dibanjuran. Yeuh akang geradangukeun, abdi bade sisindiran. Koleci murag kasisi ditandean kusidiran. Abdi tebih ti Bekasi Pisannya, bade ngiring sisindiran. Elah geuning age tiasaannya. Leres deh, sisindiran teh kedah diguar deui. Eta teh budaya urang nu kedah dimumule. Ayu tukang nyin sale ngagaya di baju herang. Herang ya? Ayu urang memule budaya Sunda nu urang. Oh nya ya urang teh kudu ngomong budaya Sunda nu urang ya tapi kieu ya ya. Sok isin naros karaja. Isin kunaon? Pajar teh galak kacida. Sok isin nyarios Sunda. Pajar teh budak baheula. Tong isin naros karaja. Da kitu ge tetep jalma. Tong isin nyarios Sunda. Da kitu ge tetep gaya. Gaya kitu nyarios Sunda teh. Nya kan ayeuna ge seueur nya eta artis anu ngangge bahasa Sunda nya Nya. eta kosa Arapi nih. Ngomong Rafael tah. Terus Inces eta Ya. ngaranggo bahasa Sunda nya aya. Berarti ayeuna tong isin deui ari nganggo bahasa Sunda teh nya nya. Nya. Ari si bapak teh ka mana nya? Ti isuk ningali si bapak. Biasana ari isuk-isuk si bapak teh sok calik ti payun sambari ngaraosan ranginang sahaji kopi. Nya ari bapak teh ka mana nya naon tadi nyarios naon? Ranginang. Ari ranginang teh naon Wah dijawabnya. Eleuh nyai kolomang mangkat ka sisi. Eleuh nyai ranginang teh khas Bekasi. Oh, kalau mangkat ka sisi diteangan kumang aon. Ranginang teh khas Bekasi, didamelna tinu naon. Mang Aon sareng Mang Eas mangkat ka kulon kawetan. Ranginang teh tinu beas. Beas nage beas ketan. Oh, beas ketan. Iya. Atuh dede teh karek apal eta teh ranginang teh di beas ketan. Nah, kusabab dede naros nang ranginang teh sakedak ku adi candaknya. Ya sok tong itu nya tong lami Ya, dede di lami atas ya, sana iya sok. Kamana atuh kamana si Nanang jeung si Erna belah mana ranginang teh si Pena. Aduh bapak kamana atuh anjeunna. Aduh bapak ranginang teh belah mana. Geuning ieu maneh teh ci urang ganas di dede. Ya ranginang Geninganan di bapak jeung Mang Uteun. Geninganan ranginang teh meni buleun. nya atuh ranginang ngabeut. Ari bentukna lope mah cinta Aa ka bogoh Aa. Heudeus si Aam mah jadi sok lope-lopean kitu. Ku dede di itu sia di terima ka bapak sia. Dede beja sih. Aku dede di Rosana ya. Ya, sok. Kadi udah. Geuning meni Rosana
ranginang, niraos pisan. Entos atuh hayu neangan bapak. Surang nanyakeun ka si Emi yuk, bapak teh ka mana? Nya atuh ayo ah. Udah dibawain nya. Bawa. Ayo. Aya manuk dahar buah, manuk tikukur, simpuring teh boga sawah, sakotak ge tetep syukur. Aduh, di saking tinggi rasa kedap. Ya yang masalah. Alhamdulillah. Berang peti, ungkang koe, ieu tapi nya naon wae kieu ti macul mah di mana atuh jikeun biayaan budak sakola. Di mana jikeun ngajajanan budak. Alhamdulillah sakieu ku Gusti dipasieankeun kesehatan. Dari radanya dicakeng oke. Aduh. Digantar aya ti kukur. Ditelak mah kumang raja. Kurang teh tong poho syukur. Ngarah hirup urang bagja. Alhamdulillah Gusti. Palar ulah sok poho karena bersyukur. Ambeh urang teh teu dusta kanu naon wae tos dipasieun ku Gusti. Ayeuna mah urang ngasola urang peureumkeun si atuh sugan we menang awak Bapak. Aya naon Ari bapak teh tos di mana? Di pilarian geuning teu. Kapanggi nya ah. Tadi di teangan ka Pajajang eueuh. Tadi di teangan ka Bi Eas teu kapanggi deui sarua. Ditanyakeun ka teteh teu apaleun sarua. Pan arang teh jadi bingung. Nyai Ujang. Ari bapak, sugan teh ujung Mang Aon. Ari bapak, di dieu teh nuju naon? Nyai Ujang. Bapak mah. Mawa linggis ka Mang Asep. Mawana teh bari ngukul. Nyai geulis Ujang kasep. Tingali aya pacul. Oh, bapak teh keur macul na ieu teh. Sok atuh calik baturan bapak di dieu nya calik. Aduh. Bapak pada naros atuh. Emang nyai dik aat pasti mana gitu. Si Erna ujung si Fahmi ka pasar rek meuli benang. Arurang teh tos di bumi. Tos ngaraosan ranginang. Si nyai di pasar aya Mang Rasta. Rek meuli kopi jeung teh. Kopi jeung teh. Nyai geulis putri bapak. Emang apa ranginan teh? Saha butuh benang saker ngaput desi. Apal atuh Cik naon emang? ranginang teh khas Bekasi. Kuninganan pi. Aduh nya kan gitu bapak. ya. Baiknya ayo nama ayo. Aduh. Ayo nama bapak gaduh wawang salah. Pulang salah. Sebenarnya tapi ieu wawang salanana ngeunaan kana kebudayaan di lembur urangnya eta di Bekasi. Sok cing walernya. Di waler ya ku ajeng. Dede sok. Ngalabuah jeung di Karsi. Di Tandean kubinana. Binatang. Kalian khas di Bekasi. Cik naon ngaranna? Kalian khas Bekasi cing AA. Namun kita tenang.
lain? Sakal ate. Meuli meja jeung Teh Siti. Mau dibarerat mawana. Tarian urang Bekasi. Terus tari belantek ngaranna. Oh, tari belantek eta teh Bapak. Harusnya ya tari belantek. Tari belantek teh salah sahiji tarian asli orang Bekasi. Oh, asli orang Bekasi. Ayeuna sok saha nu gaduh orang sok. Gaduh tuang salah. Gaduh tuang salah. Gaduh. Sok Nah, naon coba. sih? Cing jawabnya. Hmm. Tuangan khas Bekasi. Toprak. Kokotoplakan. Asana dari apal deh, asana tidak Kokotoplakan ya Bapak. Oh, heeh, dede apa ya? Naukeun. Opak. Nah, Ya, opaknya. lagi opak teh salah sahiji katuangan mun cara ieu mah babaturan ranginang. Oh, bocor Babaturan lagi. ranginang. Tah, sok ayeuna sah dede gaduh teh ieu orang salah. Dede asa gaduh ya Bapak, pedap-pedap. Oh. Lembaran pinuku huruf. Pedap-pedap. Kamana atuh lumaku sok naon coba. Lembaran pinuku moal. Buku. Bukunya berapa tadi lah? Nah, Tapal. tarapa kan? Halo. Tararuk manya iya ya. Gitu. Jawabannya ya. Buku. Buku. Wah, kayaknya kadangnya mah pinter atuh. Ya, dede akang itu. Eta teh tadi kan urang mau salah. Eta teh salah sahiji kabudayaan kan kedah urang dimulih. Ulah dipopohokeun eta teh. Tah tadi oge di wangsalan urang menjelaskeun kabudayaan. Salah sahiji ngaranginang opak, Tari belantek. Tah eta teh budaya orang Bekasi tong dipopohokeun. Nanti tuh kudu ayak wae kitunya bapaknya. Kan nepikeun ka arurang patar bapak ge kitu nya. Ngeres pisan eta teh. Tah ieu oge kegiatan galaksi salah sahiji tarekah kanggo ngamumule deui budaya Sunda. Di Sunan aya bola, rek dicokot meni hese. Nepi oge katungtungna. Si sindiran tos rengse. Pinter nyai. Ngatuk pinter nyai mah. Lanjutkeun. Dek dicokot ku sidana, pangajuna belah sisi. Hapunten Kasadayana, hatur nuhun ti Bekasi.